Geus ulah baca bisi ih. Boro-boro zakat, sedekah ge. Eta we aya pengajian aya kenceleng lewat. Geus kadulu di jauh teh geus rek deuketannya. Kumaha cek teh? Alalalalalalalala. Kumaha cek teh? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, udah teu moal duit teh gun. Antuna kumaha dilewat teh ku ceu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanya sabaraha? Bedana ari ngasupkeun geus kiih mah eueuh teu ngadoa. Aya di majelis taklim ngasupkeun 2000 teh dipentak sagala rupa. Slep. Ya Allah. Abi hayang ka surga ya Allah. Selamat betul. Caroki abis maju usaha sing orang maju. Eta asana cek malaikat pencatat amal Allahok. Lamun kadenge ku urang eta malaikat pencatat amal ngomong kadenge ku urang kumaha cek malaikat sorry ye red ka dapur ngalayah gerohaneun red ka WC susuhaneun benar kaburuan ngalayah sapua si emak pada nyahun jadi non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aydan inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai anu kupribados kalintang dipika hormat tur ditedak doana. Muga-muga sadayana guru-guru urang nu aya di ieu wongkon sehat wal afiat amin. Ais pangampih papayung lembur papayung negara pangarsa Bapak Kuwu pangarsa Bapak Lurah pangarsa Bapak RW Bapak RT tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda kum
sadayana nu hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin rahimakumullah, bil khusus duyufullah, duyufur rahman, pangersa Bapak Suanda miwah Ibu Neng R anu dina ayeuna nuju ngalaksanakeun tasyakur walimatus safaril hajj. Moga-moga ieu riungan sing janten asbab wasilah Sohibul Bait diwuwuh ku rahmat Allah, amin. Anu sumping, anu kasumpingan sadayana kenging rahmat Allah, amin. Sadayana para tatamu undangan utamina duyufullah, duyufur rahman dipaparinan kasehatan, amin. Kalayan sadayana anu berangkat dina tahun ayeuna khususna Sohibul Bait tiasa angkat kalayan salamet, tiasa ngalaksanakeun ibadah kalayan sampurna, uweh deui ka tanah air kalayan sehat, tiasa kempel ngariung sareng kulawargi. Atuh urang anu teu angkat di dieu Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan sadayana kenging kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalmi anu sumping ka dieu ngiring bingah, ngiring ngadoakeun Ibu Neng R miwah Bapak Suanda awalan wa akhiran dipaparinan nasib ku Allah sareng nisab kanggo ziarah ka tanah suci, amin. Haroyong ka ditu hoyong atos daftarna atuh aya jeung henteu marek jeung naon ka ditu na ceu. Hah? Beak duitna nya. Oh. Atuh beak nama eueuh mah loba teuing liang atuh da. Teu kopoga loba teuing li. Loba teuing liang nu ka poe rebobog, poe Kemis, nu poe Jumat. Ha enjum encup. Entin yoyo hayu kumpul. Ina aina bagian di masa ayeuna di imah entin araya kabeh aya mulai sumpah nasabah kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo mantan Bu Pak tuh mata aing mata yang nanya kalau laki mah oh cok pangku naon aing nanya laki ngulahek we tara ngajawab ongkoh araya jentulna jenisna aya ditanya tara nembalan araneh aing mah aneh jasa eta disebut patung da udud disebut jalma ditanya tara nembalan ih padahal kuring ka Ibu Neng geus mesen cek Neng nya naon cenah kitu mesen cek Neng lamun cek Neng miwarang kuring ngaji posisi jamaah panghareupna nu di naon anu disimpen parawan lantaran mau balik ora keneh jadi ameh betah ngaji maksudna kitu cek ieu mah kuring ieu karakudang sare titah ngaji aing lulungu ja mentak hampura ieu jelema lulungu titah ngaji ulah nyalahkeun kula eta barulah di barawa budak mu mentak hampura ieu aya eta mah nempo parawan atuh curingak sasage atuh ieu mah karakudang ningali aki-aki atuh teu nyaho bo tangke tukangkeun parawan kakarak rangda aya rangda aya salada di jero kubang mana teuing marontokna paku hayarang da menangkeun bujang mana teuing rontokna
Cangkudu daun salada buah kadu kandal cangkang anjay lain cara naon saya kasurupan la ilaha illallah sekarang jelema di dinya hai calagar tinggal eyak-eyakan buah riwa lain cangkudu daun salada buah kadu kandal cangkang kudu dai kawin karanda paku anu bagus randa mah pintar goyangna selebeu eta kowo digoyang kurang dah ngebul badan balik ke kowo langsung aya lini Gusti aya randa aya eta teh second cok eta teh second mang nu kitu ngaranna tapi second ge puldus no minus hanya lecet bekas pemakaian ngan air randa mah ceu layana teh naon duda aya nyiar roda ka Ciamis meuli sagon jeung sasagon ngaduda keur usum tiris paku anu bageut mendingan nginum baygon musik mokot kebesekan awas budak tah nyaeng kunuturkeun bae eta buntut sarehat ja alhamdulillah moga-moga anu sumping ku Allah dibungakeun hirupna moga-moga anu sumping ku Allah dibebaskeun tina kasulitan rizkina ku Allah dipaparinna rizki anu halal anu thayyibah rizki anu tiasa diangge ibadah kalayan ku Allah ieu urang dieu sadayana dipaparinan kagampilan dina kasabna sehingga ibadahna kaburu ngajina kaburu malah mandar ieu urang di sadayana tiasa arangkat ka tanah suci amin kabayang teu ku urang biasana urang salat di masjid di dieu masjid urang dieu ayeuna urang dieu tiasa sujud di tempat di mana Kanjeng Nabi kantos sujud di payunun Ka'bah bunga henteu tiasa sujud di Madinah di masjid di mana Kanjeng Nabi kantos sujud di dinya bunga henteu Akang Suwanda miwah Ibu Neng ting naon bae erna mah ting rual reol meureun naon eta erna naon Ibu Neng Rungkad ngomong-ngomong kemana cik Neng na iya aya ayo Bang Suwandana kemana aing hariwang lamun nu nitahna ieu nu hajatna nu boga hajat aing hariwang atuh nu mus-mus aing hese balik lain cek ngaji eta ulah malawong sisi jalan pot engke seuri engke tuur sabeula kasih sih kan tuh rada kasih sih kan itu teu kabagian anu teu kabagian tempat eta nyambunganna leutik meureun lah anu teu kabagian kursi eta ngamplopna leutik ipis meureun ampura we cenah hampura cenah para sepuh sadayana
bingah amar wata suta bingah ka giri-giri pribados Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani tiasa sumping ka dieu. Mudah-mudahan kacandak soleh ku kasolehan urang dieu, kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu. Sangkan ieu haplah urang langkung barokah, sasarengan urang mau sholawat siap. Sangkan ieu pangaosan urang langkung naon, langkung manfaat, langkung sae nyerap kana hate. Yuk urang mau sholawat siap. Siap pada sholawat siap. Awas ojo. Ih, heueuh nya aing la ilaha illallah. Gusti nu agung. Aing menilino aing la ilaha illallah. Eta eueuh jadi izin wae di haram jadah doang. Ngagorowok tah naon teh jadi dinya ieu. Kalau kating harep-hep buah sarare jalma teh henteu. Kot jantung aing kot arek pindah kana tuur. Atuh eta dulu mah meuni santai teh hewaeun. Aing atuh motor juga nu mataan di saruanya. Rem tah naon teh cak aing mah. Ih aing. Heeh. Tepung rasa aing ngaji poe ieu ya. Tuh aing nempo jalma katabrak aing hayang ngising lain bieu. Hayang kiih lain aing lajuna. Hayang naon ajangan hayang dahar meureun. Oh. Tak kieu aing ngaji sisi jalan teh mah loba iklan. Aing teh ditempo paling hayang nempo wae itu dulu. Cak aing mah eta RT neangan jaring sakodong. Bentangkeun ka dinya tah. Siap pada sholawat siap. Dina kitab Al-Barjanji sok diaraos ku urang dieu. Sholatullahi ma la hajj kawakib. Ieu teh kasadapna ceneng sholawat ieu teh. Versi Tujmen Rabadik Tahai Rawahu Syahrukan. باسم الحبائب فهذا شكر أعطى الركائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حتى هذه الشورى باسم الحبائب فهذا شكر أعطف الركائب. وملت الهمة ضربا وهنات إلى تلك المعالم والملاعب وملت الهمة ضربا وهنات إلى تلك المعالم والملاعب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هدى هذه السورة باسم الحبائب فهذا شكر
wa sallim wa barik alaihi. Wawuh lagu dah henteu salatullahi malahas kawakib ning tujmen rab dikta hai yara mein kya karo tujmen rab dikta hai yara mein kya karo सज है सर झुकता है yara मैं क्या करो. Hartosna aku melihat Tuhan dalam dirimu cek bahasa urang mah eta teh lamun jalma alus akhlakna lamun jalma akhlakna kawas Kanjeng Nabi maka bakal katingali kanyaah Allah teh rahmat Allah teh bakal katingali numawi lamun urang hoyong katingali sifat kepangeranan Allah nyaeta akhlak urang anu sae bakal terpancar di dinya kasih sayang Allah teh numawi Pak Bu jadilah manusia terbaik di mata Allah dan jadilah manusia terburuk di mata diri sendiri dan jadilah manusia sederhana di mata sesama. Ulah tibalik ulah tibalik di mata Allah urang teh tara ibadah batur manggeus nepi ka Masjidil Haram urang mah ka Masjid RT ge teu nepi tahu bulat ai kapan eta pangiklankeun karunya cek digoreng dadakan nah. Batur maca hayang naon sebagai bentuk ibadah ka Allah teh nepi ka Masjidil Haram nepi ka Masjidil Nabawi ka Masjid Nabawi nepi batur mah Madinah Al Munawwarah urang mah ka Masjid DKM ka Masjid Jami geh nu aya di dieu ka Masjid RT nu aya di dieu teu nepi. Bo Pak hayu sadayana sanajan urang teu acan nasib jeung teu acan nisab ka mana ka Mekah maka buktikeun ku urang yen kataatan urang nu teu angkat ogenan teu leuwih naon teu leuwih kurang jeung Ceneng jeung Mang Suwanda naon mantari jalma anu pang takwa nate jalma anu pang mulia nate nyata jalma anu pang takwa na jadi atuh puperiheun urang ka Masjidil Haram candugi atuh di urang masjid di urang ngamakmur-makmurkeun masjid di urang atuh laras kitu ieu mah ka Mekah can nepi ka masjid henteu cing tanya ka diri makaning aya mangkaning aya rezekina di daharan ari ibadah nah henteu cek Allah sanajan hamba kaula teu boga kaizin ka kami tapi kami mah izin ka hamba kami kitu Bu Pak jadi urang teh singgaduh ka izin singgaduh ka izin lantaran rezekina ku urang dituangan nikmatna ku urang dinikmati tapi parentahna ku urang dileuir-leuir parentahna ku urang dicuekeun laras henteu ngalangkungan walimatus safar lil hajj ibu neng miwah bapak Suwanda muga-muga ieu urang sadayana dibukakeun hate urang ketika nampi nikmat jadi jalma anu bersyukur ketika nampi musibah jadi jalma anu sabar ketika ngalaksanakeun kataatan jadi jalma anu ikhlas ketika ngalaksanakeun maksiat buru-buru tobat jalma anu hade mah nyaeta jalma
anu ketika narima nikmat manehna buru-buru syukuran. Ta ieu tujuan Bu Neng sareng Mang Suanda teh adalah tasyakur binikmah. Nikmat anu parantos katampi muga-muga ieu rasa syukur jadi pagar penjaga nikmat sehingga ngondang nikmat anu can datang, sehingga ngondang nikmat anu teu acan sumping. Bu emut kana dawuhan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sing emut ketika urang sadayana dipaparina nikmat ku Allah tuluy urang syukuran ka Allah, Allah bakal nambihan mangpirang-pirang nikmat. Tapi lamun urang dieu coba-coba kupur kana nikmati Allah, maka cek Allah dagoan sanyana siksa aing banget nyerina. Tah kulantaran hal sakitu ieu Kang saha Bapak Suanda miwah Ibu Neng teh sejak tasyakur binikmah, tasyakur syukuran kana nikmat anu parantos katampi. Hiji nikmat sehat, pun nikmat sehat eta urang sadaya bisa pan indit ka dieu leres ceuk. Coba lamun ece gering arek ka dieu teu harayang teuing aing kudu naon, oh darah rieut nya sirah rieut arek leumpang oge talag tolong alah nu hayang mah kalakah ngagogoler we leres kitu. Bororah haya diajak pangajian dititah dahar ge harares tah geuning jalma gering mah coba cicing we di imah nempo di dapur, red ka dapur ngalayah gerohaneun, red ka WC susuhaneun. Benar kaburuan ngalayah sapua. Si imah bari nyahun jadi tengah imah dilepas ditutupan ini mah ngaranjal mah gering ulah komo dititah ibadah, dititah tuang we dititah emam nikmat moal mirasa moal turnya kitu. Lamun awak urang dititah ibadah eueuh kanikmatan ciri eta teh awak naon hate urang teh gering. Lamun urang waktuna ibadah henteu titah salat henteu eta teh berarti hate urang keur gering. Ku ngariung model kieu tepang sareng jalmi-jalmi anu soleh, tepang sareng kiai, tepang sareng jalmi-jalmi anu dermawan anu sok sedekah, eta teh mudah-mudahan sing janten landong hate amin. Matak sing naon deui tah hoda kadenge atuh cak matak sing daek ruang sing daek ruang riung tingali aing ku hayang ongko hayang wae ngaliuk aneh aing mah nya itu matak jalma sing daek ruang riung. Ai ku ruang riung mah bakal mendak peluang, bakal mendak bong-bolongan. Muga-muga kasusah digentos ku kabunga. Tiba-tiba ece aya nu ngabejaan, aya keur mairah hutang. Tuh, nya garadoh hutang garadoh. Anu boga hutang ka tetangga aya. Anu boga hutang ka dulurna aya. Anu boga hutang kami toha aya. Wani nginjem tu wani mayar aya. Ari nginjem babari ai mayar hese aya.
Mana jalan mana? Aya nu gitu aya. Bedil. Ieu cek neng teh kieu. Bapak naon antur ka mana? Ka Ceeha. Rek naon ka Ceeha? Uang tagih aing geus 2 tahun teu mayar-mayar. Kapan cenah kamari ge dewe lempeng wae teu mayar-mayar. Cicing cenah. Cek Mang saha? Cek Mang Suwanda, uang ngagorowok hareupeun naon? Uang ngagorowok hareupeun pagerna. Kumaha ngagorowokna cek Seuk Neng? Kama qala Sahrukan. Sagapeung mah teu kaharti, kawas jalma nu teu ngarti. Ongkos sok ngaraji tapi teu kaharti, naha beut sok jalir janji. Ho ho ha ha ho, teu jaran ge keur nginjungna, bolak-balik ngawe tulungan wayahna isuk dibayarna niis nepi ka ayeuna. Ho 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 ho, nuhun Cek Neng. Ditagih kalah nyegat, alapatan sato galak, mun ngarah-ngarah pa awak, siga nu teu boga ahlak. Tah nu kitu nu matak rame, matak magatkeun dudunuran. Ho ho ho, geus ulah baca bisi kiih. Ida horek moyo meni hararese, tungtung ngamanehna eraku karapna. Anjali biare janam he mere ke hese reki ih maran. Bo
Iya, acara ini disponsori oleh mobil bodas. Naon bae aing menu ngalewat sebutkan ku aing. Dan juga motor hidung. Haroyong ka maka hoyong suhunkeun ka Allah. Hiji sing remen maca sholawat, maca sholawat. Nu kadua ulah loba teuing COD atuh ieu eutik COD eutik COD kot sapoe tilu tukang paket ka imah nguir we hayu nye ojo mah ceuk neng sareng Mang Suwanda tanggal sabaraha angkat teh ceuk ha 13 tanggal 13 Mei ceuk neng badai angkat berangkat di dieu engke di alanteur dijajakeun ku sadaya rek naon ceuk neng ka Makkah rek pelesiran atawa rek nempoon tah unggul lain tapi erek nyampurnakeun rukun is yuk tingali ka dieu rukun Islam aya sabaraha Bu erek ka mana Anjeli kedengan sirahul meureun buku sirahul lagi keur ngarit mo ceuk neng rek ngalaksanakeun rukun Islam anu ka rukun Islam teh aya 5 hiji 2 3 4 5 munggah haji yuk ayeuna tingali ka dieu nah naon ieu botol botol naon ieu botol tadi rukun Islam aya 5 nuhun ceuk neng nuhun ceuk haji sadayana terus nyawer sing panjang umur nu encan teu tanggung jawab atuh eta mah urusan Allah aya urusan umur mah pak kiainya tanyakeun ka pak kiai eta aya umur mah kumaha Allah pak kuwu gitu eta pak kuwu hayang panjang umur atuh nyawer atuh batur nyawer sama ada harang jeruk itu tadi haram jadah doang doakeun pak kuwu sing panjang umur lantaran pak kuwu mah capek ngurus jalma sades tapi kaburu keneh ngaji ka dieu matak aneh tuh pak kuwu teh jalma pangsibukna sadesa lantaran ngurus jalma sadesa matak lamun aya urang dieu teu ngaji kudu era ka pak kuwu lain naon aing bisa dihadang balik balik deui kanu tadi botol ieu botol ieu ramo aya sabaraha anggap ieu rukun anggap ieu agama yuk lihat ke depan katingali sim salabim jadi apa bagus anak-anakku asa dipaud aya paud di aya paud Iis arek ka mana aya Iis aya arek ka paud ngaturkeun si Fuad tingali lamun ieu ramo 5 nyekel botol kieu pageuh henteu jalma ngagem agama kalayan ngangge 5 dasar pageuh moal pageuh di antara urang nu hadir aya nu geus haji aya nu encan betul anu geus haji mah nu geus nyampurnakeun rukun Islam nyekel teh kieu pageuh henteu diguang gawe ngeragrag moal koleset moal ngulahek moal udah aing buka mata atuh udah ini pokoknya mah aing
nempon ini cimataan we aing teh padahal uing teh geus mesen ka Ceu Neng parawan di hareup gitu aya eta ini atuh reneng di tanggal buah di ditu tuh bo bo teruskeun anu geus nyampurnakeun mah nyakel teh pageuh kieu anu encan ngacir hiji tring tingali nu encan haji mah ngacir hiji pageuh henteu pageuh keneh tingali pageuh ken pageuh keneh lantaran eta haji wajib dina fikih disebutkeun manistata'a ilaihi wajib sote keur jalma anu mampu di jalana mampu keur balik deui ka lembur mampu keur bekal nu ditinggalkeun ka hartos ih Mang Suwanda mampu keur ka ditu wungkul barang rek balik hese atuh Mang Suwanda pahili mana Mang Suwanda mana onta atuh engke Ceu Neng merana di sini dia Ceu Nengnya oh pasti Ceu Neng teh sengsara aku sengsara oh karena Mang Suwanda nya bo wajib itu bagi orang yang mampu keur nu teu mampu mah teu doraka tapi wajib ikhtiar ulah kena urang teu mampu santai we sok ai haji teu mampu sok ai ngiridit motor kaduga betul oh ngandung harti bawa agama teh sing bener ulah nuturkeun hawa nafsu ai sagala kahayang nu diudag ku hawa nafsu kaduga ngiridit motor kanjat ngiridit mobil kanjat nah ai haji teu kanjat nah iyalah berarti didinya iman urang diukur diuji gitu tah kartos henteu lajengkeun jalma anu geus haji nyepengna kieu nu encan ngacir hiji kamari bulan puasa parwas henteu wah halal bihalal meni 7 jungkelan ai puasa henteu ai unggal penak jeung jalma nyiduh we nyoroh coh nya eta nu puasa nu henteu ge sarasana mah sarua we pakuwu betul teu ih tingali KBG usum puat naon bulan Ramadan mah KBG nu puasa nu henteu laleuleus betul nya lapar dahaga hala bahab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucungu kemapa kawas kormati Mekah ningali panggeroh piring kawas kue oh dading jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi jauhkanlah kami dari hitut nacai bo sarua rasa namanya nya kermah kamari kermah urang haji can mampu kamari bulan Ramadan teu puasa berarti nyekel botol teh ngacir 2 tah kuat keneh henteu kaduga keneh mawa kaduga tuh haji henteu puasa henteu zakat boro-boro zakat sedekah ge eta we aya pangajian aya kenceleng lewat geus kadelu di jauh teh geus rek deuketannya kumaha cek teh alalalalalalalala kumaha cek teh astagfirullahaladzim oh da teu moal duit teh gun
antuna kumaha dilewati ku uceu. Alhamdulillah alhamdulillah. Rajan ngasupkeun kenceleng sabaraha? Oh. Di mana-mana ge emang sakit itu si UMR na nyajengannya oce di pangaosan aya kenceleng ngaliwat sabaraha ngasupan pernah oce milu kieu di pom WC umum pernah mayar henteu sabaraha jadi kenceleng masjid ujung eta coba mayar sabaraha bedana ari ngasupkeun geus kiih mah eueuh teu ngadoa aya di majelis taklim ngasupkeun 2000 teh dipentak segala rupa slep ya Allah ada yang ka surga ya Allah selamat betul caroki abis maju usaha sing orang maju eta asana cek malaikat pencatat amal Allahok lamun kadenge ku urang eta malaikat pencatat amal ngomong kadenge ku urang kumaha cek malaikat sorry ye atuh ai ngasupkeun 2000 sagala dipentak meureun cek malaikat lamun kadenge ku urang heh sia rek ka WC atawa rek ka surga ai cita-cita hayang ka surga nya ai edana mah ugur awak nya ja siapa motor terkesima dia jadi salting tuh si itu ge sarua nyabunya jadi zaman ayeuna mah sagala ge mai padahal cikih urang nya aneh kok kudu mayarnya atuh kamari we abi miluki di tempat rumah makan sugan teh aya di rumah makan mah teu mayar da urang eta meuli dahar dinya aing leuwih ti 200.000 eta kieu kudu mayar wae aneh teh ngarti aing hana selempeng bae eta teh ngan ditarik eta ajengan ditarik baju teh gamis teh punten cenah Pak Haji naon tawa ieu cenah kenceleng oh mayar sabaraha 2000 kuda kodok oh aya duit 5.000 ieu aduh cenah teh aya pulang teleh gereng aya mah kiih deui ka jero daripada aing ngunek-ngunek sia kawas oce di majelis taklim salah ngasupkeun arek ngasupkeun 2000 20.000 ka panempak tarang innalillahi cek oce sanu maot jurig aing salah ngasupkeun cenah aya nu kitu aya bedil Gusti maaf hai maka mudah-mudahan sadayana nu hadir dipaparinan kesempatan ku Allah pikeun nyampurnakeun agama Islam pun haji henteu puasa zakat tinggal naon tinggal sol jeung naon jeung syahadat kabawa keneh teu kabawa ragrag henteu ngulahek melempem agama ieu mah ceuk mah kiih gerak tingali urang dieu punten haji henteu puasa zakat eta tinggal 2 ge salat ge ditinggalkeun tingali ka mana murag henteu lamun jalma ninggalkeun salat berarti murageun naon agama faman aqamaha faqad aqamaddin waman hadamaha faqad hadamaddin saha jalma nu ngadegeun salat tetela eta jalma ngadegeun agamana
ngaraksa agamana. Saha jalma nu ninggalkeun salat tetela eta jalma ngahancurkeun agamana. Pikeun urang peperihkeun. Naon cenah? Heuh pan urang mah ti baheula ge generasi peperihkeun bae. Jang ka masjid sia ka ditu. Hayu jeung bapak. Ih, peperihkeun aing mah capek. Betul? Peperihkeun mah urang teu bisa salat di Masjidil Haram, can bisa salat di Masjid Nabawi, salat sarakaat di Masjid Nabawi euceuk 1000 rakaat di masjid dieu. Salat sarakaat di Masjidil Haram eta teh 100.000 rakaat derajat di masjid dieu. Mantak munasabah loba jalma ayeuna ceuk tingali saalam dunia tumplek kadinya erek naon erek nyampurnakeun rukun Islam. Pak ibu salare kade tidak ada perjalanan terindah kecuali perjalanan ke perjalanan ke masjid. Jangankan ke Masjidil Haram, ke masjid RT di dieu, ke masjid jami di dieu, salengkahna teh ngahapus dosa. Oh, itu cukup ku amin kudu dilengkahkeun. Gitu. Salengkahna ngahapus dosa, salengkah deui ngangkat darajat. Tingali perjalanan naon nu menguntungkan kawas kitu. Iwati perjalanan ke masjid mantak yuk lamun hayang luhur darajat lengkahkeun sampean ka mana tuh mulang ti dieu Pak ka dieu naon ieu naon dengekeun ceuk kiai bapak teh kudu ka masjid nah ih teu nyahoeun ceuk ajengan ge salengkah ngahapus dos salengkah ngangkat daraj pan bapak teh heueuh tukang dorak nya ai berjamaah hes ai nguseup beuk bo bejakeun komo boga anak lalaki mah lantaran naon urang boga anak lalaki teu dididik ku urang terbiasa salat di masjid nurugi saha tetela sing kabitaeun ku ganjaran matak ceun nene Kang Suwanda ketika engke di masjid ulah nyanyiakeun waktu ketika engke di Mekah ulah nyanyiakeun waktu sing dae ka masjid lantaran naon cantang tu ceun neneng tahun hareup bisa angkat deui ka ditu betul. Belum tentu jalma nu pernah ka Mekah bisa ka Mekah deui mantak mangpang meungpeung urang aya di ditu ceuk neng oh ceuk neng deuleu kucap kicep nya meungpeung ceuk neng aya di ditu anu sarakaatna teh sabanding jeung naon 100.000 rakaat sing kaburu salat berjamaah di ditu ih masya Allah ulah nuturkeun hawa nafsu pokona mah meungpeung di ditu sabisa-bisa kudu bisa komo di Madinah mah ceuk neng engke karasa waktu tercepat di dunia adalah Madinah Pak nya waktu tercepat di dunia adalah Madinah gerang ke ku ceuk neng karasa karaoskeun ke ka masjid urang teh maghrib ngereseng isya betul itikaf jam sabaraha nepi ka jam 12 uih ka maktab teu lami teh nguping adzan awal gereseng subuh uih di mana uih di masjid sarapan sabot ngantri we beres naon beres sarapan jam 8 jam 10 teh geus ngabring doe jalma geus kamarasi deui teu karasa di Madinah mah nepi ka pokona mah eueuh we capek teh teu
pokokna mah lamun umroh 4 poe di mana 4 poe di Makkah 4 poe di Madinah teu karasa pokokna mah apal-apal tegas bagian ka Mekah we laras teu ketika orang menginjakan kaki di tanah Madinah Gusti nu agung teuing magnet naon nu narik teh sehingga ngaleket teh hate teh nempo naon teh nempo menara Masjid Nabawi teh komo ningali kubah hijau mah Gusti nu agung cek neng bakal engke karasa teu katahan nyuruluk Cimanon eta teh cek nyuruluk Cisoca teh duka kunaon komo lamun bagian engke ninggalkeun Madinah engke Ceneneng ketika saatnya tiba Ceneneng harus bertolak dari Madinah ke Mekah pokoknya bagian Ceneneng ninggalkeun kota Madinah berat hate teh asa berat pokoknya mah berpisah dengan Madinah teh lantaran didinya aya sosok mulia aya sosok agung saha Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi saha kanjeng Nabi teh kanjeng Nabi teh adalah kekasih Allah panutan urang teladan urang pemimpin kabayang henteu ku bapak nusok biasa maca sholawat di dieu ketika urang di Madinah mah di Masjid Nabawi katingali makbarohna Gusti nu agung rek teu ngaleket teh kumaha jalma nu pangmulia na sakolong langit Gusti nu agung engke kuneneng karaos pokona nama ketika dikersakeun lebat karaudoh didinya ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Karim aya rasa kerinduan kesahduan matak keur urang dieu sing aya dina hate Gusti abdi hoyong ka mana hoyong ziarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan abdi idola abdi kekasih abdi kama qala Kiai Haji Abdul Aziz ya Rasulullah Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adfatay ya jiratal alami ya uhailal jodi wal karami
lewat raji fatay jirat alami ya uhail al-judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bakal karasa cek getaran teh di Madinah teh. Gusti nu agung nu biasa urang maca sholawat di jero salat geuning nya. Di Madinah mah ku urang katingali naonana maqamna makbarohna ya Rabbana ya Karim sok nambahan ka cinta nu mantak Bu. Bawa HP urang teh supaya loyog cinta ka Kanjeng Nabi, ajak hati teh kunaon kulisan sing daek maca sholawat gitu. Engke ku ceuk neng di ditu aos sholawatna payeuneun Kanjeng Nabi supaya naon supaya urang sadayana langkung barokah amin ya robbal alamin. Nitip ceuk neng dugikeun ieu salam abdi sadaya ka Kanjeng Nabi bade didugikeun ku ceuk neng. Kieu we ceuk neng ngadugikeunana ya Rasul aya salam ti dulur-dulur abdi urang naon ieu ngarokok ngarorok ngarokrok oh karokrok kitu ceuk neng ya Rasul ya Sayyidi ya Rasulullah abdi ngahaturkeun salam kawiatan salam ti dulur-dulur abdi urang karokrok tuh. Terus we cekap kitu ulah disebutan ti si anu entin yoyoh encum mimin moal anggos engkena geus pokona mah ti dulur abdi kitu. Kartos nya omat eta kedah dinaonkeun kedah didugikeun. Mudah-mudahan jalmi anu dinaonkeun anu didugikeun salamna ka Kanjeng Rasul tiasa nyumpingan Kanjeng Rasul amin ya robbal. Tujuan haji nu kadua teh ceuk neng nyaeta dalam bentuk menyatakan bentuk kehambaan diri. Jadi jalma anu arangkat haji ka Makkah ka Baitullah ka Madinah teh adalah nganyatakeun diri sebagai hamba sebagaimana urang teh ditugaskeun ku Allah teh eta wungkul ibadah. Tugas urang mah wungkul ibadah. Jadi nu arangkat ka Makkah teh lain rek ulin ceuk neng, lain rek pelesiran, lain rek balanja di ditu lain, tapi rek ibadah. Sebab ibadah di ditu jeung di dieu beda hargana. Nu mawi cek abdi teh tong disia-siakeun lantaran beda harkatna, beda darajatna. Ku kituna ceuk neng sing tiasa ngamanfaatkeun waktu ketika ngalaksanakeun haji, ketika ngalaksanakeun umroh naon fala ropasa wala fusuko wala jidala fil haji. Ulah nyieun ropas, naon ropas teh ceuk neng Mang Suwanda ulah berkata-kata kotor gitu. Lantaran tumplek jalma saalam dunia kadinya kabeh yakin beda tabiat, beda karakter, beda kebiasaan. Ngaran di Makkah mah ceuk jalma teh kabeh ge naon mikirkeun dewek. Eueuh kabeh ge anu peduli ka lingkungan. Buktina pasigung-sigung, pahula-hula asup ka masjid teh geura engke ka pendak. Lantaran kabeh ge hayang nganyatakeun sebagai hamba Allah. Hayang pangpayuna komo rek ngecup Hajar Aswad Mang Suwanda. La ilaha illallah. Didinya katingali tah. Katingali kahinaan urang teh. Gusti nu agung. Mata tujuan nu kadua ceuk neng ulah salah. Jalma ngalaksanakeun haji teh adalah dalam bentuk penghambaan diri. Urang teh makhluk anu lemah, makhluk anu dhaif. Gusti nu agung ketika puncak ibadah haji wukuf di Arafah, ketika wukuf di Arafah tangke ku ceuk neng katingali ku Mang Suwanda katingali jalma karabeh marake baju bodas, lain baju kain, make kain bodas
ngeplak kabeh marake naon caricing di mana di Arafah dalam rangka puncak ibadah haji. Ieu sing jadi naon sing jadi catatan pikeun Mang Suwanda pikeun Cek Neng betapa jalma kabeh ge bakal nyorang kana kaayaan kitu. Naon maksudna? Tetela jalma anu angkat haji teh sarua percis rek maot. Rek naon? Rek maot. Anu maot make boeh warna naon? Anu haji make ihram warna naon? Tingali. Bu, Pak, saha nu moal maot? Kabeh ge bakal bahkan kasauran Imam Ghazali sakabeh jalma bakal maot kecuali anu berilmu. Nu boga ilmu kabeh ge sare kecuali nu beramal. Nu boga amal kabeh ge katipu kecuali anu ikhlas. Matak Cek Neng sejauh-jauh ti dieu ti mana ti karokrok kaditu hek teu ikhlas rugi. Pedah Cek Neng ukur hayang disebut Cek Haji. Aduh. Cek Haji Neng. Cek Haji Neng R. Haji Suwanda gitulah. Nya. Hayang agul disebut Haji Wungkul rugi Cek Neng. Kade ulah salah niat. Pokokna mah niatna ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Maka aya tujuan aya hikmah. Aya tujuan aya hikmah. Hikmah nu kahiji dina ibadah haji teh adalah dalam rangka syukur nikmat. Syukur naon cenah? Syukur nikmat. Nu kadua dalam rangka meraih berkah. Ningali tina ayat anu nembe diaoskeun inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Di Mekah mah di Madinah mah nyampak didinya sumber kabar matak Cek Neng dina hate ta Gusti abdi mah bade ngajemput kaberkahan tos we kitu. Gusti abdi mah rek ngajemput kaberkahan rek ngalap kaberkahan pedah Gusti teh naon ngaberkahan tanah ieu matak abdi ka dieu rek neang kaberkahan sakumaha dipiwarang ku Gusti. Geus ulah aya niat naon deui Cek Neng kitu. Angkat ka dieu teh sejak naon? Sejak ngabdi ibadah ka Gusti. Ngalap barokah di dieu teh pedah dipiwarang we ku Gusti. Pedah dipiwarang we ku Kanjeng Rasul Gusti. Eta urang niat kitu teu salah Bu Neng. Matak niat nu kadua teh ngalap naon cenah? Ngalap barokah. Nu katilu menjemput petunjuk mubarakan wahudan didinya nyampak petunjuk. Naon maksudna? Hiji tumplek saalam dunia barjeung teu wawuh beragam macam kulit aneka ragam suku ras bangsa kabeh araya didinya petunjukna naon? Hiji kabeh ge ngudag ridho Allah. Mang ribu-ribu jalma dengan latar belakang berbeda, dengan asal negara berbeda, dengan jarak yang berbeda, dina saat eta ngahiji, dina saat eta kabeh sujud ke Allah, dina saat eta kabeh caricing di mana? Di tanah Arafah. Naon cing nu sarwana? Ngarep-ngarep ridho Allah. Eta nu jadi naon? Ketika mulang ke Indonesia jadikeun semangat bahwa urang hirup di alam dunia naon nu diudag? Ridho Allah. Engke ge Cek Neng ibadah nu dilakukeun ku Cek Neng bakal saeutik-saeutik narik kecintaan ke Allah Subhanahu. Saeutik-saeutik kataatan Cek Neng, kataatan Mang Suwanda bakal narik ngabuktikeun cinta urang ka Kanjeng Nabi, cinta urang ka Allah Subhanahu. Pan euceug ge ka salaki baheula sarua teu ujug-ujug bogoh resep heula geuning
padahal salaki euceul teh hidung tapi da iku bogoh mah ku cinta mah teu kadolo betul urang ge sarua lamun geus kaancikan cinta moal karasa capek cek neng moal karasa capek Mang Suwanda ih euceul boga salaki kanu hidung da moal kadelo nu kadeuna mah nyaah nawe leres kitu hitam kulitnya hitam tetapi manis senyumnya itulah pilihan saya leres gitu entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka hingga benda yang ku punya panjang dan hitam warnanya sujang kamana bapak sia tuh aiku bogoh mah kabeh gitu moal karasa kitu tak termasuk jalma anu ngabdi ka Allah nyeri gering moal karasa lantaran nu diudagna ridho Allah ceuk neng Mang Suwanda anyar balik di Mekah ulah kendor semangat berjamaah tuluykeun di tanah air Mang Suwanda ulah kenana kieu da di ditu mah cenah 100.000 rakaat di dieu mah ngan sarakaat jadi Mang Suwanda teh teu naon jadi teu ka masjid salat di imah matak ulah aneh geuning nu baralik teu Mekah tara ka masjid naon lantaran loba keneh stok Mang Suwanda mah ulah leungit rasa teh ulah leungit semangat teh awas jadi nuluykeun rasa cinta eta buktikeun di lembur berjamaah di Masjidil Haram semangatna sarua jeung di lembur ulah kendor gitu kartos ieu teh komo kadang-kadang balik ke Mekah koret merecet naudzubillahi min dalik muga-muga pidoa ti sadayana yuk doakeun cek neng doakeun Mang Suwanda angkat kaditu salamet uih deui ka dieu kalayan salamet ngalaksanakeun ibadah haji teu kurang naon-naon sampurna kalayan Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa amalan mutakabbalan wa tijaratan lan tabur amin ya Allah ya Rabbal moga-moga Ibu Rama ceuk neng Ibu Rama Mang Suwanda diapunten dosana ku Allah Subhanahu wa taala umumna Ibu Rama urang sadayana moga-moga dimerdekakeun ku Allah anu tos lebet ka alam barjah moga-moga diraksa tina siksa kubur nu araya keneh moga-moga disehatkeun jasadna dijantankeun hamba-hamba Allah anu kenging magfirah amin sadayana dipaparinan kakiatan kangge ngabakti kanu janten Ibu Rama Al-Fatihah ceneng kami di dieu sadayana ngiring ngadoakeun angkat pananganna Bu sadayana tungkulkeun mastaka tingali rarai Ibu Rama masing-masing rarai anu sok melaan tiap menit tiap waktu bahkan nepi ka awakna jadi sarang penyakit Ibu Rama urang nu sakitu gagahna ayeuna nepi ka teu walakaya bahkan awak ogenan jadi sarang penyakit balas capek ngurus anak balas capek ngajejeukeun nu jadi anak maka ayeuna giliran urang ngadoakeun muga-muga Allah ngahadiahkeun surga ka Ibu Rama urang amin yuk sasarengan sallallahu ala Muhammad sallallahu
pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiring nabi kasawargi sallallahu teu aya anak nu teu kahutangan teu aya anak anu teu ngarepotkeun nu jadi kolot yakin urang sadayana kahutangan sanajan indung bapa urang teu ngahutangkeun hirup urang sakieu teh ladang getih nu jadi indung bapa kabungah urang sakieu teh ladang kesang nu jadi bapa urang duka sabaraha ribu kilometer jarak anu parantos ditempuh ku bapa urang dina raraga milarian nafkah ngahirupan urang sadayana dugi ka sampeanana parecah dugi ka sampean apa urang sampean Rama urang ayeuna teh geus teu kuat nangtung acan balas kapungkur melaan urang di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru abdi ngiring nabi kasawargi ulah sok mepohokeun jasa guru sebab urang sakieu buktosna tapak merjuangkeun nu jadi guru kanyaah nu jadi guru matak bisi aya dosa nu teu karasa buru-buru tobat ka Allah sampeurkeun penta hampurana kalau jadi guru boh guru ngaji boh guru di pasantren boh guru sakola maka sadayana adalah jalmi-jalmi anu kedah dimuliakeun ku urang ngaran jalma nu pernah mere ilmu ka urang eta teh adalah guru urang sadayana lantaran namun urang nepi ka suul adab kanu jadi guru leungit kamanfaatan ilmu teh ulah nyalahkeun sasaha lamun hirup urang dibere pakir lantaran urangna teu ngahormat kanu jadi guru di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng pasangan hirup abdi ngiring nabi kasawargi sallallahu emut-emut ku bapak sabaraha kali bapak ngecewakeun nu janten bojo sabaraha kali bapak dolim kanu janten pasangan hirup sabaraha kali ibu nyieun kecewa nu janten caroge tapi caroge ibu masih keneh daek papanasan neangan napakah caroge ibu sanajan dicarekan ku ibu dibaudan ku ibu daek keneh uih maparina napakah sanajan pamajikan bapak dipolototan katoel kaciwit kabawa daging diambekan ku bapak tapi pamajikan bapak daek keneh nuturkeun bapak mangnyangukeun mangnyeseuhkeun bahkan kersaeun keneh nuturkeun urang padahal pamajikan urang apaleun kakurangan urang kawas kumaha urang di mata pamajikan maranehna leuwih apaleun kalakuan urang nah ridho bapak papisah jeung pamajikan di akhirat nah ridho ibu papisah jeung salaki anu beurang penting merjuangkeun ibu tiba-tiba di akhirat dipisahkeun ku Allah gara-gara beda akhlak beda amal yuk silih wasiatan yuk silih emutan penta ka Allah sing salamet moga-moga dikumpulkeun dina surgana Allah amin
di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng putra putri abdi ngiring nabi kasawargi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Lamun aya budak urang anak urang nepi ka teu daek salat anak urang nepi ka teu daek ka masjid eueuh nu leuwih disalahkeun nyaeta urang sebagai kolotna lain salah anak tapi salah urang kurang merhatikeun kurang ngadidikna kurang tegasna nepi ka anak dinasibkeun ku Allah cicik dina gawir neraka kekerbekan dina seuneu neraka maka eueuh nu pangling disalahkeun nyaeta indung bapakna pentak ka Allah bu muga-muga dihijikeun ku Allah dina surgana sareng pala putra putri urang amin ya robbal alamin. Tingali rarai raka urang dulur-dulur urang anu ku Allah dikersakeun lahir dina rahim anu sami bapa anu sami kadang-kadang urang sare di kamar anu sami jeung lanceuk jeung adik baheula mah pagentreng jeung lanceuk pagentreng jeung adik kadang-kadang silih injeman baju sainum sakokop dina piring anu sami ayeuna tos rumah tangga naha jadi pajarauh naha beteu alakur bisa kumahaeun teuing kabayang henteu perasaan ibu urang nu ngalahirkeun ningali anakna anu lahir dina sarahim anu sami tiba-tiba hirup teu akur boro-boro nyaangan alam kubur nu jadi indungna kalah kader parasea nepi ka dulur gering teu hayang ngalongok-longok acan nepi ka dulur hajat kalah ka teu hayang ngalongok-longok acan kumaha perasaan indung urang kumaha perasaan kolot urang bapak urang emutan kadinya penta ka Allah muga-muga urang dihijikeun dina surgana Allah sareng dulur-dulur urang sanajan dulur urang pernah nyieun kasalahan sebagai dulur anu sadegtih sadarah daging maka jalan ngahampura leuwih hade tibatan urang ngaguguh nafsu ngumbar syahwat ngunek-ngunek jeung dendam yuk silih hampura bade silih hampura bade silih hapunten muga-muga panghapunten ibu bapak sadayana kangge dulur-dulur sadaya jadi pamuka panto sehingga leungit kasusah dulur urang dicageurkeun dulur urang sadayana diangkat darajatna. Al-Fatihah. Naik sado kaleuwih panjang kudana abruk-abrugan lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteung kaburuk kukurubukan buah tomat buah peuteuy tamat euy ceneneng sanes kidang sono margi abdi bade teras kalencak ka lokasi anu salajengna kalarosan caket di Cikampek keneh di Karawang keneh jadi beres di dieu abdi bade teras ka tempat dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.